sanksi na berat. So disangsi. Hah? Gue dulu gero murah. Dah. Siap. Gerak. Nah, kompak buaan ya. Aiwan. Ayo. Dulur aing karunya dulu. Tersangka nasib mah dulunya. Jadi duga-duga jeung dikira-kira. Desa satu. Komandan dongkap cenah beng. Kepada semua pasukan yang sudah hadir di sini, coba camkan bahasa-bahasa saya. Camkan. Ngomong naon teu gobog kita. Teka hati urang. Teuing nu geuring nu geus merek wae. Cicing siana cicing. Tong loba dedengean. Nu geuring mah cicing. Jangan ubar itu. Tis. Mana cenah? Entis. Entis. Siapa mana teh? Hah? Dudung. Oh, dudung. Sepil elap teh. Mana siapa mana? Aduh saning. Naon? Belum tepak menyeli euy. Mana siapa? Atep. Al. Wayana dina waktu ayeuna kabeh ieu kudu aya dina kadisiplinan. Oh, kadisiplinan cenah. Naon sababna urang teh sakedeung deui bakal bebas tugas. Cek dungan. Tak urang teh bakal balik deui ka asal urang saraya. Dah, iya. Saacan urang-urang ka itu urang kudu tanemkeun kadisiplinan di dieu yang kita teh nemongkeun kasuksesan urang di dieu. Nah, di saragap cenah. Naon maksudna sia teh? Urang diajar PBB. Alah, PBB cenah ye. Naon PBB teh? Pelajaran baris berbaris. Ta ieu hasil tidunya. Ieu tah. Oh, Naon ieu? baret teh. Baret merah ieu. Ciri-ciri yang ieu teh pasukan khusus. Wah, bener. Ada pasukan utuh sama pasukan kelok. Terus kumaha? Cok. Siapkeun. Kudu disiplin jeung ngagugu ka kula. Lamun teu ngagugu sangsina berat. So disangsi. Hah? Gue dulu gero murah. Dah. Siap. Gerak. Nah, kompak buaan ya. Aiwan. Ayo. Pemilu siap. Geuling ditakon. Guten, agung, akta belelo aya teh. Oh, ampun. Keos dah. Nasi pemilu. Urang-urang teh bawa geuing. Geuling kita teh. Udah mana? Geuing. Geuing sana. Oh. Urang entong miluan ah. Entong. Mung lamun urang lamun maraton ayu. Bener. Aduh. Geuing mana? Wah,
mana semasuk ieu sok usilan. Mau beda-beda setruk terus bawa aja mah. Oh, setruk. Teu naon atuh ari geuring mah. Kaula oge aya dispensasi keur anu teu apa. Iya. Gitu. Oh, mana we anu dalalagdag kayaknya duaan mereka lelo mah. Urang mah ada lalato we. Kalau dengan gajian kudu pangagung agung. Gajian agung na. Siap. Beres kompak. Siap terus itu nak kumaha? Acan atuh. Acan. Sia kumaha ieu? Santuy cep. Komandan. Ya, hormat komandan. Wah, bener itu. Tegak, benar. Rencang kanan. Nah, iya itu pasti iya deh. Ka kanan ka ieu. Ka kanan. Ieu kanan teh ieu. Sia mah ka dieu ka kenca. Kanan. Bisi mana teh nyawa kanan teh katuhu ieu. Kanan. Tah si lain mah kene. Ka dieu. Cinta maneh mah. Ka dieu. Tegak, benar. Anu ieu tah. Tah anu ieu tah. Sanes anu ieu. Galak komandan tuh. Kau mana begugah? Iya pada kota iya tekenta. Aduh jadi jaga bangsa. Kau mana geok, kau mana teka. Ada orang di dekat tantoi, tepa geok nada. Tepa geok. Ayo kuku, balik. Sia anu salah, aing anu digetuk. Aduh, komandan oi. Aing tak ada bantang ke makara oi. Aduh, kade. Ada juga. Salah seusik kita Makassar kade. Tegak, benar. Rencang kanan, benar. Astagfirullahaladzim. Kontak itu nasi teh. Abi-abi teh salah wae teh kumaha teh. Kuce, payah hati ngomong aduh. Ajak kiat, ambil kuce terangan aduh. Aduh. Alah. Aduh ampun. Ya komandan tengah katu-katu cara ampun. Amin. Aduh. Alah. Balik. Kanan. Mana mah ka dieu. Ka kenca ieu. Ka dieu ka katuh. Hah? Jadi lamun mana bener sarua jeung kuring ka katuh dieu. Ka ituna hirup teh bakal salamet dunya jeung akhirat. Sukses. Aduh, astagfirullahaladzim. Komandan dakwah teh boga. Padahal kita lamun dengan calon kakak utara mendunia akhirat. Aduh, ampun keluhan tadi ngomong dah. Aduh. Jangan. Kumaha teh ieu? Siana geus sok balik ka ditu. Tidak posisi. Tidak berat. Mau masuna. Manehna balik ka ditu geus sok. Tuh. Bisi hayang sidik maneh balik ka itu terus rencang kanan sarua ke jeung aing. So, di tas sidik aing, komandan.
minta contoh. Lain nita tapi ieu mah sakan bener syariah sok ngabuktikeun. Sok. Mereka itu si gobok ya komandan penek gitu aduh ayo muanya kian buat ayo aja ngomong coy aja kira mereka jewe buat ayo tuh tapes jadinya gerenya gereka jangan sok mana ayo balik ka dieu sok balik cenah muter sok sia balik ka dieu balik ka mana gereja geura pasti kabayan coy kabayang bae aduh curi euy teu mah sok balik tak gitu kayang teh heueuh kieu sok salah balik sok ayo balik ka dieu maneh Dayu bedayu aja gereja euy ayo kieu kadada yeukeun euy ayo kieu kadada yeukeun euy nah jadi pabarius kieu pabarius cenah euy pabarius cenah euy ay nah jadi pabarius kieu yeuh lain pabarius sia nu belenggu pabarius euy pabarius ay pabarius sia ngomong anu belenggu ge ampun Gusti ampun aduh rumah aduh kumaha Gusti hampura nyadek ayo oge mana begung bodoh sama tak itu akibat sakuran teu nyaman teh kitu tah teh aduh Gusti hapunten sakali deui hapunten dari sim abdi komandan oge sami makhluk keneh tak kitu kitu dah ari nami makhluk tunggu tempat keluputan tanah tempat kelepatan semenit 2 menit 3 menit 4 menit dikasih sen panujunya ngomong tamahannya ku abdi tamahannya rasa siap aduh Gusti hapunten Gus diuk hapunten Gus diuk sia komandan gelo kan dia duduk kajang abdi jo oh diuk putar ke peran putar